Tuh dahan hari orang ngomong tidak nyambung, bila kena duit, we ngerti. Ngaran lagi jema bola tatu Cak, maklum weh. Hanya orang ge, udahan zaman pikseun. Ang jadi karunya sia Cak. Tadi jeung barudak ku urang geus digesek, ayeuna dijorongkeun. Emang tadi ku saya digesek lain Han? Heuh Cak, ku urang jeung barudak geus digesek. Pindah kunaon Han? Mana ge nyaho meureun, budakna kos kitu Cak. Si Han, emang lagi budakna agak gitu Han. Emang digesek di mana Han? Eta Cak di tiang lapang politea. Oh di tiang lapang politea. Terus manehna ngamuk teu? Henteu Cak, ku urang langsung ditinggalkeun jeung barudak. Nya, manehna mah dikumakan ge tara ngambek ieu. Heuh Cak, main ge ayeuna mah urang balik weh. Han, hayu atuh balik. Ayo. Ayo ah. Tuh, aing kumanya supaya kata beunghar ku si Mawar. Si Ali, li kada li. Nan Sep. Si aya saran teh li, supaya aing kata beunghar ku si Mawar. Nonnya Sep. Aing aya saran Sep. Ngan kudu aya bantuan yang barudak. Gampang lah, barudak mah urusan aing, asal aya saran heula. Mending ge kieu Sep. Sia ceritana ngabagi-bagi duit ka barudak. Aya meureun aing duit teh nya. Gampang duit mah Sep. Kayak orang pengen tani hiji-hiji. Kayak sia lamun aya si Mawar ya lempangnya. Kayak sia pura-pura ngabagi duit ke araing. Pasti si Mawar nyangka kasia beunghar deui Sep. Wah, boleh oke ta saran. Kela gampang orang kumpulkan barudak. Sep mudah-mudahan we saran eta berhasil. Oke Lali siap. Nuhun nya. Sep urang balik heula nya. Ya ulin yuk. Embung ulin ding sia mah malah ke emosi aing ulin ding sia mah. Ayo durek ulin teh tembakan mah. Aing geus beli teh tembakan awak keur kamari. Ih bisa jijing heula tuh. Ya, Pi, kena raon. Ya, saya ngomongin jema ieu uyuhan nyambung. Pugu aing ge malik kesal ka jelema eta. Ayo han rek ngiluan mah. Ngiluan naon teh Harpi? Ayo han rek di tukang ruko mah. Nyawan aing geus teu hayang ngomong ah. Tenang ya, obatna mah aya. Oh ya, orang tinggalkeun we ya. Hayu han ayo ah. Geula atuh aing can ge siap poka-poka we lalumpat. Kamarana budak teh nya. Gideran ku aing teangan areueuh. Ih, siawan geuning. Han dieu. Han si Sati ngagoron tuh. Rek naonnya ya si Septi ngagoron urang samperkeun yuk. Ya yuk. Ya, Han. Kade gerahan. Dek naon Sep? Bantuan aing nah. Bantuan naon Sep? Han, aing kan hayang walikan jeung si Mawar. Cuman si Mawarna hayang aing kaya heula. Aing minta bantuan ka sia jeung ka barudak lain. Boga duit kan sia. Aya Sep duit mah. Ngan aing aya saeutik teu boga loba. Sarua Sep anja aya duit mangan jang kerja jajan doang. Woi, keur naon? Cak, Ali, kade geura. Enon Sep. Aing minta bantuan Cak ka barudak ieu saran ti si Ali. Bantu naon Sep? Saya duit kan Cak jeung barudak. Aya Sep duit mah, cuma ajak kerja jajan doang. Ajeun baroe Cak, enceuna aing hareupeun si Mawar. Beka tempo beunghar deui keur ngabagi-bagikeun duit ka saria. Mana Cak duitna Cak? Karumpulkeun deui Cak. Ya. Kan kalau di Wih, asyirasi itu. Urang mulai heula actingna yuk. Gimana? Ih, itu si Septi lain. Geuning keur ngabagi-bagi duit geus beunghar di apa? Urang fotokeun bejakeun ka si Mawar. Gimana? mana nuhun Sep. Gimana? Nya, supaya jaga jajan maneh nya. Supaya lancar jajana. Yes, menang buktina. Geus weuy. Si Resi geus motokeun, jaga bukti ka si Mawar. Naruhun nya. Kalam Sep jeung urang mah. Wah, foto ieu kudu diberekeun ka si Mawar. Si Septi nama geus beunghar deui. Mawar, aya info menarik ya. Tempo geura ieu foto. Wah,
Gening manehna boga duit sih nggak bagi-bagi ka barudak. Mawar, kayaknya manehna geus beunghar deui da. Iya si Res, aing kudu balikan di Septi ah. Ih, sia mah giliran si Septi geus beunghar we hayang balikan deui. Ih bodoh ting ah, pokona mah yang duitna. Pokona geus ya bantuan aing ya supaya balikan di jeung si Septi. Bung hayo we sorangan males aing. Nah bantuan aing Resti, kitu sia mah kababaturan teh. Lah heueuh. Woi, urang neangan mau ngumpul di dieu. Hayo tuh peperangan teh. Geus aya di we eta budak. Tanu ngajakan peperangan. Tah, Ca, si Arya tah tadi ngajakan peperangan. Saya nu ngajakan peperangan seohan. Licik geuning bagian sia mah lobaan. Woi, enak orang ceburkeun yuk siarpin ayo. Ayo ah, kapalang pusing aing ah. Hayu, aing sorangan wani. Deng, deng.